Jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teu dianggap puasa. Kek. Horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Keluar ngobrol ngomongkeun batur. Jadinya gibah karasa kunyana. Oh, eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teu dianggap puasa. Siapa ngan menang lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sih ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Ya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahur loba jasa jelema nu peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang meleh tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim nemantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah respeun jasa ka jelema anu nahan nafsu birahi nafsu amarah nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan Allah sangat resep nu mantak jihad perang di medan laga mah gampang tapi perang nafsu ieulah nu hese ieu nu hese nah urang sabulan ieu sataun cuman sabulan dititah tapa urang mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus ulah ka meuneun geus pokona di imah TV begedean pan goblok eta manya nonton TV bulan puasa sih maca Quran zikir ulah loba ngobrol-ngobrol aja Masya Allah mereka opat man aftarazanul gurub jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal keluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema geus bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka bae titah lumpat heula ku almarhum abah lumpat keluar ayo naon Pak deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan bae kita di kaso teh pan kasona mah awi banget asal geus kaluar bae set bae laporan geus bah geus tong-torong eta bisa gitu eta bisa kos kitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok sia jasa ta santri aya bae asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bah aya santri teu beres ya bener bae mau pangitik nyana emang santri mah kos gitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik we ka imah jare di kiai heran ta santri eta heran itu kula sok didongengkeun bae ta santri ke Holil teh anu maling gedang teh atuh panceknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua da jasa asak ya wot laporkeun ku lurah pondok aya nu maling gedang saha cipulan panggil ku Ki Holil
Panggil, gedang bawa. Bawa sini. Bawa. Carekan punya. Nyolong gedang kamu. Nyolong paya kamu. Lain gedang paya. Aduh. Iholil pohon. Habisin sama kamu. Awas, habisin. Belah. Dibelah. Habisin. Jangan ada yang tertinggal. Semua. Bijinya juga makan. Waduh, artinya ilang. Waduh, dibari ceriknya. Diusir deh. Pulang kamu. Pulangnya. Datang ka imah nyen pondok. Santrina breg loba jasa. Kacaritakeun loba jasa. Santrina loba terus barisa ngaji. Nyana kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh. Santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae. Wih si eta teh maling gedang. Jadi kiai. Masya Allah. Ngeus sataun teh ka 2 tahun tah. Santri nu nyahueun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cenah teh. Aing ngajan kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya. Nya maling gedang. Laporkeun deui biasa ku lurahna. Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi. Biarin aja lah. Ya ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh. Laporkeun deui ku nu saurang. Yai ada yang nyolong paya. Biarin aja kalau mau malah udah biarin. Nya ngarep-ngarep dipanggil henteu bae. Si aja sih aing mah teh dipanggil-panggil ya. Bebeja deh. Yai saya nyolong. Ya kalau mau ambilin sebuah dah. Wah. Malah mah kalau bisa lu udah semua orang. Tahu enggak orang lu? Udah ambil semua ya. Sebab besok mau ngebesan Pak Yai. Wah, ceknya aing mah. Cilaka ieu, lain deui urusanana. Tuh. Horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap ka siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaka maneh kabeh orang keur nurukeun ilmu tuh mantap lamun aya kiai mere dahareun geus langsung leg-leg bae putuh ieu mah kajen rukun lagi ngan syaratnya tuh menang menta. Yai menta putuh. Ya, batal kos gitu mah. Menang. Coba kiai gitu teu bere-berena. Tuh, di dia baheula ya. Di dia santri teh santri kitu belet biasa. Ngajina teh tidak bisa-bisa. Kebeneran aya lauk di masjid aya lauk langsung diterima ku jalan betik letik eta langsung bisa ngaji langsung iya santri di dia zaman abah langsung bisa ngaji terus nyana soroganana rapi dan lain aja kita balik boga santri biasa boga santri Masya Allah tak mantak besi urang manggih lauk sih ada putuh eta. Iya tuh moal ki prawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak urang kiai urang teh jadi kiai lah urang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip teh mah ka Mekah lantaran isin tadi nu urut loba santri aja santri nyilip bae ka Mekah maksudna dagang we biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya jangan gaya aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke balik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu geus dah nu kakana teh tajang sia bae los kana teh aing mah teh hayang di dahar ki prawira duanana tok Masya Allah ti harita muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa kak kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti cakina teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia cakina teh tah mantap besi aya roti geus sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna si hade tah lamun penting-penting mun keur ngawirid naon bae aya roti geus si hade ayalah santri di dieu nu Badung mali bejakeun santrina sebab ku harina hirup kene si santri
cicingna di Bekasi kuari santri di dia santri Abah. Kuari hirup kayaknya bukan santri kuari sok ceramah di Bekasi. Nah, Bekasi deket ke Bogor ka dieu. Nyana boga santri biasa. Eta keur badungna di dieu. Kulantaran Abah nyurah putuh aya santri manggil lauk ditereu bisa ngaji. Nyana neangan lauk betok. Lauk betok. Atuh Badung ngaranna ge. Kuari ge Badung ge nyana mah. Geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji. Aja dicolok. Pan baheula mah lain listrik lampu tempel. Lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan. Tah ramohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kos asak. Masa asak ayalah di dieu. Ngaranna moal dibejakeun hirup keneh. Kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tan hiji mah. Aya sakolahan MI lah mun cara urang mah, tapi nyantri biasa. Hirup keneh moal dibejakeun ngaranna. Nyana geus sok ngaji seribu moal salahnya ieu. Hei, lalakon keur carita di darieuna bararadung jasa teh santri. Kuari hirup keneh boga santri seetik ngan boga sakolahan tah nu diberekna puputuhan. Nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe-timpan baheula mah bilik. Baheula bilik. Ti beurang keneh ku nyana geus di bolongan. Bolongan geus. Keur ngawirid, lampu diletikeun. Ngawirid lampu letik lah, letik pan aya lampu tempel mangga nahin bisa letikeun. Asal asinar we. Diragakeun ku nyana di luhur. Blek ke kanan. Langsung ditubruk di dahar. Ajana seserian mah kalah kucing garong mah lu kata. Tolol teh coba. Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh. Biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge. Kok enggak bisa ngaji gua kata dia. Ini padahal putunya gede sebelah gini. Diareupeun nyana seserian bae. Untung enggak ada kucing lu di situ. Goblok teh teman-teman mah. Atuh teu bisa ngaji jata mah tilu Badung. Lain putuh tama kos itu. Batak sih ada tah. Urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada. Emang babaturan bloon jasa ye. Eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon. Bener eta. Baheula mah sangar kan di dieu teh sangar. Warungna kebelah itu. Aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba. Biasa marhaba santri ka warung, gak nyawan punya ka warung. Aing popocongan beurangna aya nu maot. Wow, eta santri balik ti warung teh. Potong. Sieun eta. Nya leumpat di dinya kene potong. Masyaallah eta nya kanta. Si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan, balik kan ka pondok. Di pondok aya pocong. Di gang teh apa pondok mah gang gitu tah. Aya pocong. Ya. Jangan suka nakut-nakutin gua lo. Gol. Epak beneran koclok. Lu yang bener lo. Lu mah kayaknya pocong beneran. Eta kuari kula ngan eta maot tah. Nu eta mah tah nu ngamanggih pocong geus maot. Keur can maot tah kula sok asal ka pagi bejengnya rame jasa tah ngobrol. Nu mantak rame nyin popoconganna jeung kula. Jadi eta kan manggih pocong namanya na sorangan. Jak kula maju karunya nu balik ti warung teh bohong lain pocong bohong. Kula mah karunya barang nu leujana lumpat di dinya bae. Ye kasih sae jelema ieu. Aja kula dikitu teu bohong teh. Oh, karak reda. Kula mah tetep bertanggung jawab. Si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok deui aya gang pondokna teh belah di pondok make gang tengah-tengah. Ternyata ka dieu aya pocong di tengah. Wah, jangan suka gitu lu. Kareng pocong beneran. Atuh kula ka dinya ngagoler nyana. Eta lalakon baheula kos kitu. Sangar di dieu sangar. Guys, pun dicaritakan di dia sangar lain nalagan. Putuh loba,
aju jin loba, kemudian kuntilanak loba di dieu. Loba. Nah, ieu lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib ternyata encan, maka wajib imsak begitu nyaho, wajib imsak, tetap wajib qada lalawara. Nomor kelima halaman banalahu yaum salasina Sya'ban. Nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan, nyana can puasa. Padahal eta teh geus Ramadan, lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan, nyana encan puasa. Wajib qada. Wajib qada. Geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon diurang kungsi debat adu masalah maningan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodo nyana sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nu nyalahkeun ge antep geus itu bagus itu tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibendu ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ti Abah lamun deuk puasa sapinah bae atau riyad eta bae ge eta mah Abah ge lamun deuk puasa teh mun teu sapinah riyad entek digunta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapina ke tahun berikutna riyad deui ke sapina deui sapina endeu kurang kumaha deui ngabahas di sapina bocoran leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapina beuh masyaallah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapina bae geus cukup biasa aya sapina ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyaq urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingsrek kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtulu saum biridatin batal puasa ku sebab murtad na'udzubillah min dzalik zaid puasa murtad batal wahidin head seruiti puasa berbayat batal wanipasin nipas seruiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal bae biigmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram nu head teu meunang puasa haram puasana wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz nu sakadar meunang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kameunangan deuk buka mangga deuk teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu keneh nu geringna teu terlalu parah tapi ieu lamun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajroan ieu gering deuk langsung bae puasa deuk buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari aduh 5 poe deui pas Ramadan kodo nyana
eta haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka sawah haram dia ngabatalkeunana tuh. Selanjutnya yang wajib qada jeung fidyah duaan nya wajib qada nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib qada nya wajib fidyah dua macam hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat kudu deudeuh ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik tulungan turun teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masyaallah ge kabayan mah kumitohana titah ngisang embung kebayan sia lintas ngisang tiris bau tetep embung goblok sia ayo kana teh ada gimana sia teu ngisang embung tiris geus tinggalkeun kumitohana eta kebal nyana teh ngojay set kebayan sia keur naon keur ngojay silem tuh ngisang we embung tiris tolong deh coba ai silem daet ai ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan bloblon tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nya wali nyolain nu jelas pikasirieun be kabayan mah geus eta be non gara-gara tuh mentar gaji bah kula mentar gaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan aya kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar ku nyana we brek gara-gaji ku nyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tu karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek nya halu atuh dibagusan ku nyana halu teh geus tere foto geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cek nya cek dijieun centong geus tere anggeus deui ka papas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pake nyeuhil we dijieun pake nyeuhil teh sagede ceuhil kieu kieu bae keur nyeuhil mitohana datang wan bayan mana tihang teh ya tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitohana goblok tolol sia tangkal kayu sakitu badena jadi segede kitu bagus sakit jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah ai 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah hutang 30 juta abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol dominan tuh kos kitu tah udah jadi teken kabayan poal eta tokoh Parahyangan teh boga kabayan sagilek nak pikasirieun we kabayan
Kemudian eta nu hiji wajib qada, kemudian wajib fidyah. Nomor kedua buka mata kiri qadain ma imkaniyata yati Ramadan akhir. Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga qadaaneun. Kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan. Tanya nya wajib qada, nya wajib fidyah. Jadi lamun aya jelema, zaman baheula di Jakarta ye, urang Pasar Kemis kan baheula di Jakarta. Ramadan teh teu puasa nya teh, teu puasa. Tah, sabar tahun? 10 tahun. Kuari ingat, aduh aing mun paeh boga qadaaneun. Kodona mah tetep bae, lamun sapoe tetep sapoe, mun 10 poe tetep 10 poe. Ngan eta fidyahna hitung tahunna ternyata 10 tahun, berarti sapoena 10 liter. Nyana teu puasa baheula teh sabulan. Tetep bae kodona mah sabulan mah 30 poe. Ngan geus 10 tahun, sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30, 10 kali 30 sabaraha? 300 liter, tinggal kitu bae. Lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae kodona mah kitu bae. Lamun 100 bae 100 bae. Lamun 2 bulan 60, lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha? 60 teh 90 ngan sabaraha taun? Ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna. Tinggal kitu bae eta mah. Masya Allah, Masya Allah. Hiji. Nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah. Kamu baaleh jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu difidyah. Ayan wajib fidyah doang teu wajib qada. Aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah. Deu qada iraha tuh coba cager deui. Aki-aki tah geung pidyahna ge poe eta bae. Poe eta bae geus. Poe Sabtu datang ka magrib pidyah. Poe Minggu datang ka magrib pidyah. Cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae ye. Bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae. Jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah. Ai daek mah masalah ngancan kewajiban. Sanu nyaho menang 2 poe pae. Air ridho mah los tadi tuh masalah. Ngan wajib nama eta bae nu nyana teu bisa puasa. Nomor kaopatna lawala teu wajib qada, teu wajib fidyah. Iyalah jelema anu edan, nu edan mah teu wajib qada, teu wajib fidyah. Kitulah cara-cara puasa. Puasa nu tadi dicaritakeun encannya hok waktuna iraha lamun nurutkeun cek ru'yat tungguan engke ru'yat tungguan ru'yatna tapi lamun cek hisab geus sepakat ahli hisab baik Sulamun Nairen atawa tina kitab kitu naon ngaranna di luar Sulamun Nairen ieu geus diararitung ku ahli-ahlina yakni Ibnu Syatir Durusul Falakiyah Ibnu Syatir Sulamun Nairen kabeh nanggalkeunana poe Senen mun dicaritakeun derajat-derajat da jeung sajigalana panjang Senen 4 derajat Sulamun Nairen aya nu ngitung 3 derajat 58 hampir 4 aya nu 4 derajat cuman lolobana 4 derajat Senen 4 derajat Masya Allah menurutkeun cek hisab
sakadar nganyahokeun poe mah poe naon babaringan teu boga darja ente ge bisa geura ye tengetkeun nya ye jangan nyahokeun asal kanyahoan bulan Muharramna bakal kanyahoan ka dituna ye saha nu pinter bisa ye kuari tahun sabaraha kuari sia mah dasar ka gaji mah lulu gaji teu boga tahun Hijriah 1437 bagi 8 1437 bagi 8 14 bagi 8 hiji kali 8 14 diambil 8 6 turun 3 63 bagi 8 7 kali 8 56 63 diambil 56 adalah 7 turun terakhir tuh 37 berarti 77 dibagi 8 9 dikali 8 72 nyesal 5 ambil 1 sebenarnya opat teh mun poe ngitung ti Ahad penaon Ahad Senin Selasa Rabu tanggal hiji na Muharram Rabu mun aya nganyahokeun ieu Ramadana poe naon babari kuari Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Purwah Puasa nu ke-9 kan tuh nah mun aya nganyahokeun kos kitu babari kolot baheula mah kos kitu tah babari teh 9 tuh kan nah kuari ti Muharram Rebo Kemis cokot Jumat hiji tas Jumat naon Sabtu Minggu cokot Senin tas Senin naon Selasa tas Senin Selasa berarti Rebo Kemis piceun Jumat berarti naon Sabtu Minggu tinggal atuh babari nya sakali deui nyesa 5 kitu bae terus sabun hayang nganyahokeun poe pamantau kolot baheula mah babari teng bari ngalamun bae kieu teng oh poe anu tanggal hiji eta kos kitu tah lamun cepet mah dina tahunna kanyahokeun bagi 8 rumus tah mah rumus kolot baheula tah nah bagi 8 sesa 5 geus bae rumus keneh cokot hiji eta mah rumus bae rumus cokot hiji opat berarti Muharramna opat teh Rebo Minggu Senin Selasa Rebo berarti Muharram nah kadituna cokot hiji 2 cokot hiji 2 sebab 30 engke 29 kitu ngitungna bari Rebo tah ya Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Purwah Puasa 9 hayang nyaho poe naon tah ngan eueuh derajatan doang eueuh derajat tapi akur bae ieu sok Rebo tuh Rebo Kemis cokot hiji Jumat berarti tas Jumat Sabtu Minggu cokot Senin berarti naon Selasa Rebo cokot hiji Kemis berarti naon Jumat Sabtu terus Minggu cokot hiji Senin cokot hiji Senin jadi berarti poe Senin anu bisa balik nu teu bisa disetrap asana ingin setrap kabeh ieu aing kewalahan mere dahar eta keur carita sanajan Masehi ge bisa kos kitu Masehi mah gampang jasa urang hayang nyen tahun Masehi kecil jasa aya rumus-rumusna aya 3 jalan aya mah ngan sajalan lamun Masehi mah aya 3 jalan moal talar kudu ditulis matalar ke kudu ditulis sama tak zap bae anu engke dituna geus aya rumus berarti Januari Februari Maret jadi geus eta setahun beres kurang dijieun tek foto Haji Pendi dar blok almanak tahun 2000 sabaraha 15 jual begitu di dalam teu hayang teu hayang kunaon fotona bloon terlaku nyana teh lain teu butuh ka tanggal foto mawa paeh di foto ieu
ditempelkan di mana ceknya na itu para rantes ceknya aya nu kapaksa meuli babaturan ditempelkan handapeun tangkal Ambon ieu keur carita sakadar nanggalkeun kecil hayang nyaho derajatna babari hayang nyaho derajatna teu kudu make sulam teu kudu maka derajatna maka sulam makan kudu dihitung atau make Ibnu Satir kudu dihitung mantak cek abah teh apa cek abah ya sia make ngitung keneh mah atah geus kitu aing panas dikitu-kitu tah kolot pohar aja sepan aing kita ngaji palak ai pra kadituna dihina jasa kudu dihitung-hitung keneh gitu make ieu bae sih hitung derajat aju urang pandeg ngaji ka abahnya sok nyentak ngaji bae ka mana bisa henteu aing embung dikitukeun tah abah mah galak gitu mah masyaallah aya tah anu dihitung di pasar Kemis ge aya 2 nu jago palak tuh mang anu nyahoeun abah ge hirup keneh mal disebutkeun tah sia kadinya ngaji tah jago teu palakna nyahoeun tadi bari hirup keneh hirup mal disebutkeun ngoa nyanana ge kuari ngaji buat teuing aya jago teu palakna kumaha tuh bah ngitung derajat kieu ngitung derajat bae set nya ku deuleu ku sia irawa sabaraha atuh 5 bah cak sagenep bulan teh wasyamsu tajri li mustaqarril hadzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun kad sia kudu nyaho manzilah sakadar manzilah sapira manzilah aya di dieu kabeh di ruasan ieu tah di ruasan ieu manzilah dabron sia mau nyaho kan nyaho saya ngomong kos gitu kan dan lain-lain sebagainya jadi lamun dipraktekeun teh abah mah kitu 4 derajat di dieu kabeh sakumaha kumaha tadi tah ngitung poena geus bisa hitung poena sakali doang tak bisa coba balik eta datang ka aing kuyang henteu sia henteu teh babari eta sok geura ge lamun dina kitabna mah langsung atuh aya jadwalan dina kitabna mah Muharram deuleu coba kahandapna seg di dieu tah Muharram Safar Mulud Ramadan pas Ramadan poe naon tek Senin sok geura hayu geura urang hayang nyaho Mulud di dieu Muharram geus horbo Muharram Safar Mulud teh tadi adukeun teh poe anu ngan eueuh derajat tadi hitung di dieu coba atuh caina kiai sapi sapi atuh aing ngeunang mahal ngaji dihitung doang dihitungna kudu jeung santri deui lantaran manzilah ya wal qamar qaddaru manazila kudu nyaokeun manzilah engke dihitungna di dieu babari geus lamun urang geus nyaho tek tilok mislet perjalanan sulam bisa dihitung langsung trek harina model tadi kemudian derajatna kolot baheula ilmuna pohara jasa masya Allah karim puasa nu tadi dicaritakeun adalah bab-bagan syariat. Puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masrubat wa an liqa'in isaipin lahar. Muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima. Ti berang, ti mimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar, teu nginum, teu jima. Eta puasa syariat. Jadi baik guys puasa syariat guys puasa syariat mah asal teu dahar teu nginum teu jima ai kitu mah mata pake ngabuburit ka puri ceuli pake ngadengekeun musik ngomong sadaek-daek leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu menang jeung nu teu meunang kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna eta ngaranna puasa syariat
99,9 hampir teu diterima. Sebab teu puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima, tetapi nu sejen teu dipuasaan, puasa syariat. Disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus. Ayum sikaan jami al-dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim. Nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat. Di puasaan kunyana beteung, di puasaan kunyana zakar, di puasaan kunyana dahar nginum beteung. Di samping eta deui mata milu puasa, cili milu puasa, irung milu puasa, sungut milu puasa, leungeun milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah karim, Masya Allah karim. Ayum sikaan jami'al doi, nahan tina sakabeh anggotana, mata, celi, irung, sungut, leungeun, suku, al-muharramat wal madahi wal jamaim. Tina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat, termasuk galbuna mithlul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan, puasa teh asanang sorangan, ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak teh mun cara pare gacung. Diplak, disurubuk, pas buahan hapak gacung. Ketika diala nu boga na teh ya geus kieu bae wadau. Kunaon cak pamajikan garacung. Modal, tenaga, gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan pan gacung naon artina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Ketika kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta puasa sia tah. Lah cugna kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur, sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh penyakit araraya di jero hate. Geus mamata, geus maceuli. Ieu deui hate, rasa ujub, rasa takabur, rasa bukhli. Nah ieu di jero teh teu di puasaan. Maka fakulluha yubtilu shauma thariqah. Ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu kos. Jadi puasa syariat mah muakkatun. Aya waktuna dahar, aya waktuna. Ketika beurang dahar batal. Puasa thariqah mah goer muakkot, muabad ngaranna fi jami umri. Geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana. Mun nyana ujub batal puasana. Mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah, mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu paraluasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama. Aing dek datang ke Kangjeng Nabi menta dahareun. Pasti nya nama merek. Assalamualaikum. Salam Kangjeng Nabi. Ya Tuhan, ya Rasulullah, ini ja'iatun shaimatun.
abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Oh, masyaallah, masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Enaon? Ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mane mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa qa'adat di baiti hadiu pe di imana. Nyana gapakuran ke ya aing puasa cek yana teh. Ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar-luar deuk di imah bae cuma. Kunci kunya lawang puasa. Terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah. Salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang. Coba sore ka Kangjeng Nabi. Waalaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar tur abdi puasa. Sadaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah fa amara lah bi taat. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun jasa ieu bere buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa. Kek. Horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Keluar ngobrol ngomongkeun batur. Jadi nyana gibah karasa ku nyana. Oh, eta Kangjeng Nabi ka eta awewe. Awewe eta gibah teh dianggap puasa. Siapa ngan menang lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sing ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Ya datang nyahon teh ya Allah ya Rabbi. Masyaallah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syami ila ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahur loba jasa jelema peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur, rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud. Allah karim. Mentak cek Kangjeng Nabi, kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim. Loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama. Loba jelema nu batal puasana tapi puasa. Maksudna kieu, loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjarana loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae kunaon eta ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari nyana ngajagaan anggahotana ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga. Mantap cek Kangjeng Nabi. Hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa manu aing. Mantap lamun sayang kalem berarti geus lain nu aing deui. Puasa manu aing. Berarti lamun sia takabur lain nu aing deui. Puasa manu aing. Awas inna shauma li. Asaumu li inna shauma li sarua bae. Puasa manu aing. Ulah di aku gusia, ujub teh, takabur teh, yang kalem teh dan lain sebagainya ria. Wa ana ajzibihi. Aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala. Nu aing eta puasa. Lamun aju sia takabur berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia yang kalem ku batur berarti lain nu aing deui. Aing moal ngabalas ka sia. Puasa mah nu aing. Berarti kudu dijaga urang. Zahiron wa batin.
Allah kali numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa. Lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang. Teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar. Pindah dahar. Allah respeun jasa ka jelema anu nahan nafsu birahi. Nafsu amarah, nafsu serakah, kabeh ku urang teh dipuasaan. Allah sangat tersenyum. Nu mantak jihad, perang di medan laga mah gampang, tapi perang nafsu ieu lah nu hese. Ieu nu hese. Nah urang sabulan, ieu. Sataun cuman sabulan dititah tapa urang. Mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam. Ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus. Ulah ka meuneun geus. Pokona di imah TV begedean. Pan goblok eta. Manya nonton TV bulan puasa sih. Maca Quran, zikir. Ulah loba ngobrol-ngobrol aja. Masyaallah. Nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robaiatul Adawiyah. Urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa. Ye doana pohara jasa ye. Bisa sekali hebat ya. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin. Wala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Robaiatul Adawiyah. Urang teu kapanggih jeung Siti Robaiana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia. Lain lalagaan yang boba. Di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanna. Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh. Loba jasa. Urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal. Taya Siti Robaiatul ya iya tah. Di Basrah aya kuburanana. Di Basrah aya, di Mesir aya Robaiatul Adawiyah mah kuburanana. Di Yaman aya kuburan Robaiatul Adawiyah. Tah, ieu kuburan waliyatullah. Sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya. Kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya. Wes Kurni. Malah mah aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula. Ieu mah ieu Siti Robaiatul Adawiyah. Talar doana sakali deui. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta ya arhamar. Kedatang ka imah talarnya. Babacanya pihartieuna na ieu. Mantap jasa. Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir. Lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatihi lil mu'minin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran. Hampir ngarempot deui yang mal dibaca ka nya. Mal mah doa teu kira-kira saja. Tadi mah ditalar haja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing. Tadi mah resep bae jaknya lah hayang lah sakana. Pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mau poho ka Gusti sebab dunia mau cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilakanya mah supaya itulah biar teu kira-kira ta ngadoa masyaallah. Lamun abdi bakal dibere ganjaran, abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran, teu hayang saeutik-eutik acan.
Hayang naon atuh cak Gusti Allah, abdi mah di dunia hayang ingat bae ka Gusti, hayang zikir bae ka Gusti, di akhirat abdi mah teu hayang naon, hayang deuleu doa ka Gusti, geus sakitu. Di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir, di akhirat hayang deuleu ka Gusti atuh geus sakitu. Atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga, sabada Gusti teh mah. Gusti teh mah di sorga bae atuh mangga. Teh mah nu kos kitu mah malah di neraka mah. Ya tuh sabada cak kitu teh. Geus kos kitu bae kula mah hayangna. Ndet ditalar ndet. Itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah. Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae. Ka anak atuh ulah anake cilaka. Beneran ieu mah ka anake ulah cek. Sugan eta ieu mah kata tangga ulah. Naon sebabna? Begitu ditanya ku ulama, Rubeah, eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga. Mah ulah. Lamun kuna tatanggana mukmin, lamun nyana aing mere dunia ka mukmin aju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih. Ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah, berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana. Hayang aing geukeun kukuman. Geus kakapirkeun bae kabeh. Kakapirkeun. Engke tatangga susah kajeun, penting ka sorga. Anak susah, masalah sakena, penting mah ka sorga. Pemikiran geus eueuh duniaan saeutik-eutik acan. Nya nama mun neuleuh tukang karung nya mah jariji. Jariji sama aing. Sakumaha neuleuh teh kebo cenah aing. Para doa ya Allah. Sakitu bae abdi mah. Teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti, eling ka Gusti per detik per menit. Jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti. Sakitu kahayang abdi mah. Geus tirik. Ya Allah. Terakhir ialah puasa hakikat, imsakul fuad an mahabbati basi wallah, disebut puasa khususul khusus. Muasaan hati tina cinta kasalian Allah. Bisi di jero hati aya cinta kasalian Allah di puasaan. Per detik. Wa imsakus sir an mahabbati syahadati ghairillahi ta'ala. Ejeng nahan sir tina mas musyahadah, tina mahabbah musyahadah kasalian Allah. Besi sir aya kasalian Allah. Embung. Wali Allah, komom nabiyin, komom mursalin. Iwa sadetik jero hate kasalian Allah. Allah be. Iyalah puasa hakikat ngaran. Sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat ti Gusti Allah, al insanu sirri, manusia teh rahasia kaula. Kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jangan usah. Los yang sia. Cak Allah. Wahai manusia, aing teh nyiptakeun dunia langit bumi. Berbagai kemanfaatan. Timimiti dahareun, tanah-tanah, kendaraan, jeung berbagai-bagai logam, emas, minyak dan lain sebagainya. Los, eta teh jang sia, kabeh jang sia. Tetapi wa ana sirru, cak Gusti Allah. Tapi kula ia adalah sirna manusia. Artina panjang mun dicaritakeun, horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang. Nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena. Jang naon sakena tuh atuh udag-udag dunia diudag-udag haju rusak. Banyak udag-udag rusak. Maning nu nyieun dunia. Urang ngahayangan sawah-sawah bakal rusak, maning anu nyieun sawah Allah. Urang ngahayangan mobil-mobil bakal rusak, maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah. Urang ngahayangan naon bae, maning nu nyieunna. Matak al insanu sirri, manusia adalah sir kaula, tapi wa ana sirru, kaula sirna manusia. Tuh kabeh di dunia dibikeun ka manusia, tapi manusia embungeun hayang ka aing bae sareng gitu. Matak wa ana sirru, geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang, ieu ibadah zahir. Aya nu datang ka qalbu, ibadah qalbu berarti toreko. Aya ibadahna rusir ke kajituna, ya ibadah hakikat. Geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah, campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu, yakni bertorikoh. Lalaunan mata urang puasaan, ulah beuteung dulu puasa, mata ilukeun puasa, ceuli ilukeun puasa.
sungut pilukeun puasa abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakne Allah Subhanahu wa taala. Puasa umum, puasa khusus, puasa khusus. Puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa hakikat mah meureun lain bagian urang. Tamang geus dimursalin jeung nabiyin, aya para aulia Allah. Urang minimal eungkeut puasa thariqah. Mantak jaga ulah sampikeun cak Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syai'il alju ngan sakadar boga lapar doang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sateuacan urang hadiah sakumaha biasa tamada. Setiap minggu orang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu. Mudah-mudahan nuntut ilmu orang, belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa. Nomor kedua, geus jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa, terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah. Setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung, ulah dianggap bahwa kula nyinggung, tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima. Kaya maksud sunggang singgung sama sekali. Andaikan aya anu kasinggung simkuring khususna minta dibukakeun pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan, tina pagawean, tina segala rupa menghadapi bulan suci Ramadan. Khusus tim kuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana. Adapun sadayana nu sok hadir teu perlu diucapkeun deui, insyaallah sim kuring ngahampura. Di jero hati sim kuring eueuh anu dipake ka bendu, eueuh nu jadikeun musuh. Boro-boro anu resep nu bendu ge sim kuring mah teu bisa bendu, insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake kainget jaga di akhirat. Kumaha ketika berhadapan jeung Allah aya anu dipake ka bendu bakal diomong, ditanya motif naon ku ayana sakitu. Berusaha orang di dunia sim kuring ge selalu berusaha eueuh anu dijadikeun bendu, walaupun aya segerintil dua gerintil nu bendu tetep sim kuring teu bendu tur ngahampura. Nu jelas urang silih hampurakeun, urang silih doakeun, mudah-mudahan urang sarua aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Informasi tinggalin lebaran insyaallah hisab mah rebo, jadi orang puasa 30 poe. Jadi tahun kitu ngaranna Senin Salasa, Kamis Sabtu Minggu Senin Salasa, rebo lebaran. Haul biasa abah tanggal 9. Ngan inget ka Syekh Nawawi urang teh boga hiji-hijina ulama di Indonesia, Syekh Nawawi At-Tanar. Hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional. Mulai tandingna Syekh Nawawi mah ulama zahiran wa batinan. Pernah anjeunna maot sagesna maot kuburanana digali. Peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus kitu 1 tahun na ieu kudu digali
dihijikeun tulangna ye jang kuburan anyar deui memeh dijieun logak-logak instruksi raja saat eta seperti itu. Galilah kuburan dihijikeun pas Syekh Nawawi atanara digali beleger kene. Beleger kene. Imam Romli kagali beleger kene. Ibnu Hajar beleger kene. Eta teh pandidinya teh urang lamun dekat Syekh Nawawi teh belah dia Ibnu Hajar, belah dia Imam Romli kuburanna teh jalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi. Eta teh balaleger kabeh. Laporan ka raja, ada beberapa mayit yang masih utuh, bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup. Raja langsung ningali kadinya, begitu ningali, cak raja pendem deui bae beusi bahaya. Dipendem deui, maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haytami aya. Dan kuari beus sareueuh deui baheula, Romli, kemudian belah dituna Syekh Nawawi. Jeung loba-loba deui nu sejen-sejen anu balaleger dikubur deui di dieu. Ieu keur carita di antarana Syekh Nawawi Tanara. Kebelah dieuna terus dizarahan ku urang Indonesia, mah zarah terus hobi ti baheula urang Indonesia mah zarah teh. Nu zarah bener, nu zarah teu bener sarua bae. Sebab nu zarah bener mah tuh jadi itibar, oh aing gerek maot, kirim doa oge bisa zarah bener gini. Nu zarah teu bener minta info. Naon nu kaluar heuy. Eta kos kitu. Teu bener. Nah, ieu Syekh Nawawi kebelah dieuna pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi. Didorot ti mimiti. Ti dieu kajaukeun aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae. Pas datang ka makom Syekh Nawawi. Bletro. Potong beko. Dokot deui nu anyar. Pas pelobar bletrok deui. Potong didatang ka 11 beko potong kabeh. Lain lalaga. Nu terakhir nu kabeh mamuriang dan nu kabeh mamuriang ieu operatorna, supirna maruriang kabeh parah. Nu terakhir mah malah datang ka maot. Nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11. Bletrok. Nyanana dibawa ke rumah sakit maot. Kisah nyata ieu mah Syekh Nawawi mah. Oh, cak Raja Pahad teman di zaman Raja Pahad. Makam siapa yang menceritakan Syekh Nawawi? Nawawi diceritakan gitu. Oh, ceritakan sejarah nanti baheula-baheula gitu udah. Pengkolkeun ku ari mah tu jalanna mengkol ka dieu. Ieu makam, ieu jalan tol tak ka dieu teh set. Ada kurang mun jarah di dieu pas tembok. Pas tembok. Sekali-sekali ke Mekah tuh. Aduh Gusti Allah, eta Syekh Nawawi. Karanganana 112 anu eta geus tercetak, nu masih encan tercetak masih puluhan kitab kene encan tercetak kitab Syekh Nawawi nu geus tercetak 112 kitab nu encan tercetak masih puluhan arsip geus dibikeun can dicetak kaburu maot Syekh Nawawi. Jelemana letik sederhana Syekh Nawawi mah Masya Allah tawadu henteu nyaritakeun asa aing teu bebeja aing kiai nu sok bebeja kiai mah hiji ti LDII kadua ti PKS mah terus terang bae sebab dihareupeun kula ge bebeja nyana kula ka Jati begitu ka Jati pan ditu LDII ngobrol teh jeung kiaina. Saya ini kiainya di sini saya kira. Tangkorak sia ber. Bebeja kiai Purukutut jaya kan bebeja gitu mah. Kedua orang PKS kumpul di mata kan ngobrol menyaritakeun nyana saya PKS balah DPR PKS di ditu di Kulon. Dedet beres nyaritakeun saya kiai PKS. Saya kiainya.
aduh budak cabokeun doang cek urang kiai si bebeja teu kudu bebeja jadi kiai mah kumaha engke bae ge kanyahoan ieu polisi ge teu kudu bebeja ge kanyahoan ieu polisi abri teu kudu bebeja ge kanyahoan kiai ge kanyahoan oh horeng kiai Golkar aduh kanyahoan ieu orengan anu sok ngarusak kakiaian teh ieu aing greget jasa buku ka Golkar mah geus Kisah Nawawi ya mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuh karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir. Waduh lindek dibacana istimewa. Begitu ia dibaca ku ulama Mesir kagetnya na di suratan da Syekh Nawawi teh begitu ditanyakan urang mana Syekh Nawawi urang Indonesia di mana Indonesia nak kronjo weh kronjone saking pundi ge saking Tanara weh deh iya tah eta kos kitu tah percis Jawana mengkolon tuh aya wedehan wede itu beta rajeg ka ditu geus mulai ti rajeg bae geus ka ditu terus ya jawane ana wedeh ge ya Allah cek urang Mesir teh oh ieu mah pinggir laut basisir bener heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon kitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpeleh lauk mah kos kitu beda jeung daging mun daging karena otak eta hebat nu mantak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging ayo siap berat eta Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh cerdas karena otak. Nah, ieu mah lauk teu kaarti mantak di suratan ku ulama Mesir. Di suratan nasetik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal Misra amis di jero Ilan Nawawi at-Tanari. Kaif sakitu doangnya nama. Kaif wassalam Mesir baca ku Syekh Nawawi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kot beres wassalam Nawawi dibaca kunyana ainu aing mah tilu hurufna kaef hakap iya pak nya nama dua kop jeung todot eleh aing cek nya teh jadi saya etik saya dari mama nyurat urang mah pan suratnya 2 lembar paranjang bari maksud nama lah sautet doang santri nyuratan ka bapana patut paling edek menta beas ieu mah panjang jasa surat waduh yang terhormat ayahanda di rumah dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan bapak dan ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini waduh sama dengan diderita bangunan derita waduh malam kehujanan keanginan siang atuh eta mah meureun di luar bae budaknya hitung tunangan saeutik doang tidak ada lain terakhir minta beras bah ya Allah, jak bapak nanti tak tadi bayar tuh. Panjang ting dah surat panjang ting. Kok ai surat cinta mah panjang wajar. Cinta mah panjang teh wajar surat cinta. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Kamang-mang ya. Datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu. Di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini. Disertai dengan suara cecak. Ya. Dan lain sebagainya
tetapi aku ingin mengutarakan isi hatiku tetapi tidak sampai. Nanti saja besok bersambung. Teu bisa. Nek nyebutkeun aku cinta padamu teu bisa. Mesti ditolak. Eta baheula mah, baheula kosnya kuari mah SMS. Aku cinta padamu. Beres, geus. Beda baheula jeung kuari. Nah ieu keur carita surat panjang teuing eusi nama eueuhna naonan teu bagus teh ceuk ahli bilaga. Eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ka jam 12 berkat teh meunang cauh hansip doa. Aduh capek gawe teh gawe. Tah eta teu bagus tah, teu bagus ieu mah keur carita nu hayang berkat. Keur carita ieu mah keur carita nu hayang berkat. Ai kieu mah ngariung jam sabaraha bada Isya geus datang ka dinya langsung bae geus langsung beres amin amin geus bae bubar bae masyaallah berkatna katuhu kenca datang ka potong gede tidak eta hebat eta nu kitu singkat padat geus pokona aduh kuari mangariung kudu tausiah capek aing tausiah mending mun lobaan ngeriung 7 na ya 15 dan mak tausiah nek nausiahan saha ieu teu ragus zaman gua teh kos gara itu malulu. Nah eta Syekh Nawawi teh kos kitu. Jadi berarti dipake kaheran ka aneh ku ulama-ulama internasional dipertanyakeun kok pinter amat dianggap ngadahar lauk. Pengertian kaepatea kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut, sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bae ngadahar lauk, sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyod. Kok ieu mah jadi pinter tak kaepatea kitu eusina. Dijawab ku Senawi kotu aing sanajan cicing di sisi laut loba memang lauk mah tapi aing mah tilok ngadahar lauk. Wassalam Nawawi. Ya Allah, tak aya beti Syekh Nawawi mah jampe pantang lauk. Mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah aya wiridna Allahumma ya aliyu Allahumma alimni ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu baini ila kaza wa ya kabiru wa ya kabiru kabirni ila kaza dan seterusnya eta teh jampe paranti pantang laut pantang lauk 40 poe ulah ngadahar lauk meunang ngala ai meuli mah di warung los. Coba teh akur-akur kae buru. Ulah ngadahar lauk. Eta kae santri. Ngadahar ai ka kiai mah bareng 5an. Ai nu 4an mah biasa teu ngadahar nu saurang ngadahar. Kan saya ngadahar lauk. Emang tepat pantang aing. Kan saya ngadahar. Teu meunang nang sorangan. Nang batur-batur teh naon? Sia kos-kos dalilna dina Al-Qur'an. Mana? Tuh. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarat. Meunang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk mah meunang. Itu sih ada pantang naon atuh ka kiai. Eta mah nang batur teu meunang, nang sorangan nang batur mah teu naon. Aku masih aba atuh. Macam-macam di pondok aya nu pantang lauk cak kiai teh meunang ngadarna naon geus endog mah ngadahar ya sia teh pantang lauk endog paling lauk endog ngaranna ge heuh sarua bae endog teh bisa endog mah meunang ulah ge bebereumna puputina mah meunang ulah nu maksud pantang lauk teh mutih geus ngadaharna ulah ngadaharna sangu bae jeung uyah mah teu naon digoreng ge masalah uyah mah sangu jeung uyah dagingan saya tiku masalah ge eueuh kuari pantang lauk kitu teh eueuh tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri tah eta jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk teu mentek pinter otakna Masya Allah iyalah Syekh Nawawi hebat ya
dipakai ke aneh kabeh ku orang Mesir kunjungan Syekh Nawawi ke Mesir bareng jeung Ki Abdul Karim. Ki Abdul Karim make jas, make sorban, Syekh Nawawi mah make kopeh hideng dengdek. Leting mah make baju gejore. Pan anu diciuman eta ka Abdul Karim. Wow, waduh. Cek Syekh Nawawi teh aing padahal kiai na. Tawadu jasa Syekh Nawawi, Masya Allah. Begitu ditanya masalah, nah iya siap. Ayo siap, bongan pakai jubah siap. Tanya masalah. Atau teter. Begitu teter kaget, maknya bisa ngarang teter. Teka arti nu bisa ngarang bisa teter kieu, otomatis. Keluar dari kajero heula itu dibeja aku bahwa kiai nanu ieu jero ganti pakaian nu tadi teh dipakai ku Syekh Nawawi kor sarua geus leutikna pan akur leutikna mah keluar deui begitu keluar bagaimana puncak ngomong urang mah masa-masa kieu banyak pengarang bisa teka jawab ieu karangan naon hartina berarti kan nu ngarang teh geus menguasai 12 paham. Cek Syekh Nawawi tambah deui. Ayo kuari mah. Penganun dek nanya-nanya silakan. Bertubi-tubi terus dijawab. Cek ulang aja tadi mah bodoh pun gue mah pinternya. Tah, jadi henteu ngisinkeun mun kuari mah. Sia sakitu bete bisa. Awas, geus kuaing. Henteu nyalalin heula ka sisi. Abe pamorna sarua. Jadi pamor teh henteu silih dedetkeun mun kuari ulama kuari geus nya teu bisaeun teh ka dieu make jubah sia kuari mah urang kuari kos kitu da pagawean teh saya naon teh sopan kalau teh kitu begitu aya kiai anu heran ka Nawawi sanggeus heran aya nu teu percayaeun jelema leutik kieu pinter aya teu percaya cakeana teh pasti ngan seukur hebat batinna doang zahirna doang can puguh batinna mah eta pan kanyahoan ku Syekh Nawawi kanyahoan teh ku Syekh Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Syekh Nawawi kan kanyahoan Syekh Nawawi mah teh hese begitu kanyahoan buka sorbanna kopeana dikitukeun dret ya oyag tah bangunan cakeana dikiekeun deui beres deui kudu dijawab tuh menang sambarangan kopea dengdek milu dengdek bangunan eta Syekh Nawawi ngalalakon gitu Masya Allah lain bantrak ini orang mah kopea dengdek datang ke biasa-biasa bae orang mah aduh Masya Allah malah mah disengserikeun Bang Bara dengdek kopea sia tah pangaruh Syekh Nawawi mah ngadengdekeun kopea bangunan dengdek drek wayang gitu kan. Woi, tuh. Kieu kan deui rapih deui. Geus. Ya Allah. Teh urang bangga boga ulama moda Syekh Nawawi. Masya Allah. Kitab nu kurang dibaca ya Sapinah, iya Riyad, terus berbagai kitab-kitab mun eueuh Syekh Nawawi. Syariatna hese memahami fikih. Hese eta orang memahami eta berjanji ya Allah hese jasa tapi ku Syekh Nawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna dilempengkeun istiarahna majazna dilempeng-lempeng karti bae ku urang cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berjanji henteu disarahan ku Syekh Nawawi Masya Allah moal kaharti moal bae kajen kumaha tapi ku Syekh Nawawi dibongkar dipretel di mufradat jadi bae ka harti aduh alhamdulillah luar biasa lamun Syekh Nawawi dikubur di Tanara Asana taneuhna beak kuno hajat nyokot pokona mah dicarokot di karari komo kudu masang buntut mah minta impo entak diamankeun ku Gusti Allah di Mekah bae bahaya lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi Masya Allah
teangan kuno boga kuno boga naon perusahaan cetak kitab lantaran Syekh Nawawi henteu kanyahoan teangan yeuh ke Mekah di mana ieu Syekh Nawawi teh geus sugih jasa nu boga percetakan kuari geus dibikeun hartana ieu percetakan terus bae teu eureun-eureun mendunia di teangan Nawawina teu daek ngaku nya teu daek ngaku teh datang ka maot teu daek ngaku bae geus embung kunaon mah nu penting mah manfaat bae teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh namun kuari kudu nyetak ge hayang eta hayang kebeli Mio kebeli Avanza hayang kebeli Innova justru cetak-cetakan teh kos kitu malah dihandapna laya juzu tobu bigori izni bigori izni anu nakilihi teu meunang kitu menyebar luaskan fotokopi dan lain sebagainya tambah ya izin mun bener eta ilmu pimangpaateun mah atuh mangga bae cara Syekh Nawawi di urang mah tidak boleh awas naon sebabna aset besi leungit geus teu mangpaat ilmuna nu mantak nyieun mah nyieun nukil mah nukil teu mangpaat naon sebabna lantaran orientasina aset lain kamangpaatan ilmu Syekh Nawawi mah teu hayang diteangan kuno bogana tetep bae aya padahal mah nyumputnya nang besi kapanggih sika panggih gaing diberejang naon eta duit isuk page toge pae sakana jeung naon mending mangpaat bae masyaallah mantap mejehna boga ulama model Syekh Nawawi Indonesia alhamdulillahirabbil alamin teu ngadahar lauk Syekh Nawawi mah mulayan bae tu kuari urang ulah ngadahar lauk cek aki-aki teh atuh geus kolot aing mah anas ngadahar lauk teu dahar teu ngeunah otak beki bieu mending ngadahar